Hidup, nak. Iya. Di budak barang itu bener. Iya kan? Kita ngontos ratakan sama bapak aing. Kan juga. Kayak iya, kayak situ kata top nama heula. Nama iya kan. Yang hujan. Awek. Yo hujan saya nama. Cetok mamal iya siapa kan? Kayuhan. Payung semua. Pelan begitu. Payung. Naon, Pak? Cuma pakai payung mah. Biji pelan kieu heuh. Biji kieuan heuh. Ih, kalau kau beri dongkok kieu. Ini genah. Rakian ya. Terima. Kan kurang paham soalnya. Iya, nyerampak itu nyerampak. Antas. Mun ngoredon aman bisa sabelah kieu nya sama red. Keren, Mas. Bisa sabelah kieu ka ngored. Eta nang Kenapa kok ngaratakeun teh kieu? Kayak papan. oh. Gitu nah. Tahu ratakeun Bisa pakai payung kait gini dia ketukang. Itu etas yo. Oh, ngait kena awak gitu. Enggak mau tunduk ke payung lagi lu teh, mun tunduk aja sih. Ih, baru jadi parasit luhur. Dan Kan ras itu. Itu si Gehu. Bang payung. Tahu lagi. wah, Aduh, coba. aneh yang beda ada parasit. Dari parasit mah iya nan. Separah amat ya. Tas Udah kan aing. datang Si bolot. Nung datang ngadak yuk. Oh, si subuh malu. Heh, siapa? Aing si awewe. Orang laki. Wan deketan di apelan. Orang anjong. Aing. Ini nih cik siapa? Tipu aing lah. Masa penting. Jadi itu ciuman sih. Saya tatakepan sejadi teh. Boro-boro aing ngomongnya nyambung ngegitar jelas liur hulu aing Sesnya teh jelas kan ladenan ya. Ya kan? tunggu aing karunya ninggalkeun teh tega Pokoknya di baturan wae sih ya. iya ninggalkeun aing Udah kesel-kesel nak isi si donya. Alek deui Karunya teh lah kakak diledekan. Oh mau jual di bolot. Ya ikut aing. Di karo belenca. Juga dong, tukang itu datang. batang dasar Masa juga teh mana ya cenah. nyambung deui Kalah naon. Kan lu ngajawab, kan lu duduk. nanya. Pang si bolot deui liur Asia dari PA Iya ay. pantangan di mah Baik ah. PA seberali Balik aing. geus ieu mah geus ieu siga mawat ai wae bau kalau ditinggalkan beralik PA urusanna cinta maneh tajang si bolot hop tinggal lihat amat balik lah geus sebenarnya bercinta kaduan lah ai mana can balik Hujan kieu mah rarateul kan. kanyut emang nang ngupuk wae yeuh kutongo eta mah mang Atuh sia wajo lo. Main nu bisa aing mararotok ieu tah leus. apruk ngomongna batur muka dieu mana ka ditu Pak sia baralik sia ninggalkeun aing aprukkeun jeung si kupret we si bolot ku aing karek mah dajakan ieu malah simet musim hujan kieu mah loba simet mana kepenting bobogohan da jeung si eta si botol Tandur can anggeus. kana tandur cek urang ge bobogohan lain jeung si botol kepenting Balik ke urang lah. ngomongna ngomong ka mana ieu kalau balik hese dongo kalah stres budak ieu sia mah karak maka dieu PA eta budak terus ngaringgalkeun aing aing dieu diacungkeun benya sorangan karak mah aing diajakan ngalas simet gara-gara budak mah ieu yang kieu benya sorangan aing nya hujan rehe lah aing ingin mending balik aing teh wae lah kupeuting wae diajakan ngobrol ka aing budak balik para rea kamari aing ditinggalkeun di kebon aing
Arek hujan gak dia like. naon ngageura urang. Arek hujan tuh parah itu tadi dikit. Paroek di mana cangkene. Ai mana kenal dinya. Betul orang ini ya. Eta buuk. Anyar lain ieu buuk. Oh. Kira cukur. Karuhan kan. Karuhan cek urang ge. Kira hadi buk dicukur. Ya, kira melak cabe lah. Kena cabe. Hah? Kira melakna. Maksudnya eta tahapna kumaha heula sih? Urang maneh disaung teh tinggalkeun ku naon? Oh, kan aing melak cabe mah lain secara melak kembang dongeng. Kena cabe. Saya melak. Nah, Kecuali maneh nempo urang keur melakan cabe. Dek nanya cabe ge berdoa amat. Urang mah nanya ge eta, kunaon ninggalkeun urang di saung kamari. emang 70.000 sakilo ayeuna mah. Astagfirullah. Mah lo, entah kena enak melak ayeuna. Geger we, kita ka dieu. Dauna ngobrol teu nyambung. Entah urang ayeuna enak melak, soalnya keur mahal cabe sakilona. Like keur mahal. Oh, yang ai cabe mah hese. Ai maneh eta make baju beureum, urang beureum. Siga tongo wae. Mana kunaon sih make baju beureum? Ieu mah nang mulina ge di mana sih ieu mah? Kayak pajakeun mah cek budak cenah eta, anak kembar cenah. Kanyaon budak mah ka urangna rada beda. Ngaledekna. Kamari ge peuting-peuting ngaledekna. Pajakeun anak kembar cenah. Pas Dragon Ball lo. Kena darat gombal. Hese neangan baju kieu. Cing urang bising anak kembar bolot. Ane di dieu kopi eueuh, kadaangan eueuh. Emang ge wae urang ka kebon ngalah cau urang. Ana mah kieu, Cau. Mang, ayeuna mending ngopi ayeuna mah. Terus terang sia beak hiji ge moal beak asup. Kana cau. Beli kopi. Kalah ngaheuleung. Hada geus ngopi hayu kunyuk. Siep yo omongeun. Urang poho, geus maraban aya meulan deuh. Ti heula we deuh mamang mah. Like arek naon sia? Aing maraban hayam. Arek naon? Tempo ku maneh. Aing baik dah. Like siapa? Segalak-galak teuing hayam setewak wae. Sia geus mamcan. Sia dan huapan anak maneh tuh. Ku aing kawinkeun sia yang kawin lain. Kayak ku aing tangenkeun lalakina ku aing sia. Kira sapi anak sia, anak sia segala de, sama di paraban ku aing embung, buat adat, segala seperti teh aya nu nganjang si hayam aing, gedeung ge kawin deui sia, pake kanyaas ku aing, hiji-hijina sia, sia mah boga salaki, tara iya jadi anak, mandul salaki sia mah, sia mah. Kudu ku aing panengankeun. Apa ku aing jeung si bolot ku aing kawinkeun, pusing-pusing mah. Sia tapi omongeun jelema ku aing kawinkeun jeung ieu sia. Jeung hayam kieu yeuh. Teres negara endogan aing bom sia manjur sia si bolot. Aduh, ieu hayam kasayangan aing. Sia sebenarnya mamcan hayam sia tuh anakna tuh. Teu galak atuh. Kawinkeun sia ku aing kayaknya jeung si bolot. Iya geus nih deh. Iya, jujur kan. Denok naon sih lo deh. Sekernan didinya. Curhat enggak? Serius ya curhat enggak? Berat naon? Pengangguran. Pengangguran. Semanggeus pengangguran urang ayeuna. Sebut pengangguran. Aduh. Meletek anjing. Oh konten ngepot. Beratkeun. Berat dosa itu aja Mas ya. Itu kayak Mas. Berat pengangguran abadi. Hem gua duit kumaha nya gawenan nya. Hem gunaheun gitu, rebahan gua duit tapi na. Ngepet sih. Eta sia ngepet tuh ayo. Sia, mau ngepet mah, pen bewe, cocok sia. Beneran seriusan aing.
Ya Mas ya, iya bagus ya. Kau kan sih ya, bujur gedenya. Di rumah pakai pempes, tinggal pakai sempak doang. Nah, yo, botakan istilahnya. Aja pakai wedak itu. Pesta ranjang ya. Oh, tuyul dong. Eta sia. Parah amat mereka. Ih, Macam bujur sama seksi. Oh, eta sia. di rumah pakai pempes, tinggal pakai sempak doang. Yang bunya itu haram anjing. Nah, gua. Kumai, Rana. Ana warnan peduiteun aju di ngopi ya, ngopi cuma. Tuh duit aing. Kumaha? Liar sama tuh liar masa mau gablek duit. Hei, sebudak ka mana teh ya? Sakitu lila aing ngomeh hayam, maraban, nongol-nongol. Tak ka warung ku ketot teh jelema. Alek di mana ya? Oh, like aing nangan wae sia ti tadi. Tadi genges tadi orang nungguan di dia. Nah, saya ngeunah na kopi like. Mana? Bener nama. Senarian mana ya? Bener di titahna meuli kopi. Hanjak kata kopi. Kok setik deui. Diuyup paneh heuh. Like nyen balik lah di kata. Daheun mah. Tuh, hese ieu jelema ieu. Masalah kopi nyen bale. Cek urang ge kopi. Nyeun nama bener kopi. Cuman dia kopi na saeutik diuyup. Entah kemana ieu? Ayeuna mah like beli kopi asal sagelas 5.000. Lain 3.000 lain. Urang nanya harga ge henteu, urang mah harga mah teu penting, urang dek baraha, dek goceng, dek ceban. Aduh, iya sedih minum lain. Aing can minum can naon sia sakeuy deui ya ieu. Ampun ieu. Kalau dinum, keur mah setik deui. Ya. Astagfirullah. Sia geus biak sakieu. Kira nginum, makanya urang keur ngecoblak ieu. Geus kumaha? Urang kira mau minum nah. Panas sih. Tampol bulut cabulut. Asiana naonan. Se Upin, Ipin. Apun. Setes marana. Yo bener yo, bobogohan mah nya bener sebar tahu sebar. Bisa sebar duit mah eta. Ayo. Nah, sih iya, si bolot. Korea banteng we sabareureum gitu baju. Aduh mereka. Kira kawin lah. Bro amat mananya. Empang lain. Kalah empang. Pi ngomongna yo. Sayuan betah ya lek. Bisa mah aing ho. Kita duduk kopi, bener nama. Kita ka warung yang bener kopi. Tapi dibawakan kopi, sama sakit deui. Gitu deui. Siapa ngopi juga, ini mah goblok guys sama. Mau gimana goblok? Acu aing sama ngobrol ngacoblak, aing pajak kenal saya geus diinum kopina. PA sih. Dituduh. Dituduh. Penjarakeun ku yang di dieu mah. Aing nguyup pencen, kecuali aing kieu tah. Angkat ka mana ieu gituan. Angkat tempel meureun aing lamun nginum kieu. Aing teu nginum kenal ngacoblak aing ngurusin kopi. Aing pokna titah ti heula mana ada cenah geus kopi ti heula diinum. Lauk kenal lo bae. Kadah lauk, astagfirullah. Kiran. Ya, minum teh lah we namanya. Ngomongkeun empang lauk ieu mah. Aing ngomongkeun empang. Aing kieu ya sabarem aing ho. Bari nungguan sarari ya aing sabarem sia ti tadi. Nah kieu. Tadi mah kieu. Ngesan nangankeun hayam aing lah. Cah hayam naon, Bang? Sama hayam ieu hayam naon we. Aing nita kasih ieu sebolot mah bener. Semang kena sianitan hayam ke mana sapi men. Kebo segala babawa kemana? Kalau bisa sapi lamun embe. Sugan bon beda aja. Embe kayak mau tertarik. Bau. Eka. Aduh. Cuma ayam naon we, ayam pelung, ayam bangkok, ayam kate, bawaan ke dia sih mah. Ayam mah bawa wae. Woi, pasin aja saya empang gitu mau sepat nasi. Cicing dong ngomong mana nyambungin henteu ah. Geus bawaan we, bawaan. Ayam bangun sirik wae lek aing iya sedekah aing teuting aing widih galau aing enggak duit emang sia sia boga aing tek teu sia sebenarnya atuh sia bae keur main keur BU ya butuh duit bener heeh sia mah aing kebeneran berarti aing ayo geura tuh udah geura cair keur ayo geura tangan
siap urang nean lah. Pernah heula lek. DP usaha ge encan. Heuh eta DP heula heuh. Iya, bener. Jeung ngopi. Ngopi. Supaya lancar di jalanna aing. Oh, geus teh angan ulan dah. Jang kek ke waing dibere DP. Iya ngajailan aing kek. Jadi bawa Lek. Kan ngagoreng lauk mah kudu garing kudu loba minyakna. cicing curang cicing. Ngomong ti heula. Tarap bentar sumur geus. Ajakan ngomong teu ka maneh. Budak tah. Ai sama plastik kuy lauk mah. Inu we kopi Masa sada. tahu, Ngomong wae. Dalek sia. Masih gara kenaan dah. Biar aing buru dah. Duluan ngobrolin si bola Capek, sakap aing. dolar sebolot tas. Ulah poho DP tah. Bawakeun ka maing oh. Bodoh amat. Aing maneh ka mana bolot? Diajakan teh ku budak. Garingnya heuh. Euy, masih memet yuk urung ye enak sih lepas sih ieu. Ini dari ka dia. Capek engkeun lah. Bagian sama aing. Ih, sebolot iluan ya rekam. Tukang lauk ke mana? Tuang lauk datang yuk. Ih, Ampun. Rek nani lun. Pakai meureunnan boy. Ngomong kemana aing ka barat di selatan yuk. Ih, Iya, lu gua iya empang lah iya gimana iya. Segala empang. Ya ampun. Peng. dia empang eueuh nya. Oh, siapa kamu dapat empang mah. Lauk kalau pokoknya nih diberes ya lauk. Nah, kan lah. diundang henteu ku aing datang sorangan yuk. Ku calangkung bae aing mah. Ngau jujuk-juk dia nya. Oh, nah kenteng deui. Baturan si ieu deui si Alek deui ya. Bercinta oge. Kaji deh nu eta ieu. Urang rek rencanakeun naon moal kadenya di mana mah. Simna benernya. Siapa? Lang betong cilinang. Lang anggerang. Kiraokeun mah kitu mah. Emang sia urusan geura deh. Geus mending kitu wae. Mah, Cia nyok ieu samping masing-masing. Sih Salat ae. salat siap ngomong. sia mah. Ayo guys. Tak urang jeung ieu jeung meuli hayam. Eta sia. Oh eta. Tuh lah. Urang kayak ninja ninja gitu kali ya. Itu deui. Oh, yang sama deui. Ih, urang mah jalan ninja berusa lima bangor. Samping deui. Nah, keur kieu semenan duit Sama ada rauk sih mah dia. Samping deui. Aku lihat mau sih nyokot samping. Oh ya, alhamdulillah diberes padahal lu lauk siapa teh. Tidak ajakan. Udah. Coba yo kolot ngerebak wae. Tuh, yang tawar tuh ngerebak tadi tuh. Ya, alhamdulillah lauk. Bare mah alhamdulillah. Terus mana? Empang lu. Orang persupin dia. Coba cetak ngobrolin sia tah manggeus deh. Hendarkeun. Bawa omong gitu masya ngabusah wes sok megel wae. Aksen Arab berarti langsung berangkat deh yo. Buru-buru aing ah. Woi, ayo wis ya. Don ayo. Ay sia. Coba narik ta. Agak ta. Tarik ta gitu lah. Yuk. Ketingkat lian. Woi, ayo ya. Ih. Ai. Asyik aja lagi lun. Ih, geblag. Nih lun. Cairan ini. Ngomong hirup ayo bener-bener. Nah, apa nyairan? Kalau bukan itu. Astagfirullah. Bere ieu sia mah. Paling beda sama ketiungnya ada dulu. Dan bener juga. Kok kamu lah. Mau ngomong lu. Tempo wae deh. Makadengin nya. Wih, galak anjing, gatel. Cileban aing mah. Lu gua nak. Sina aing semua. Botol cupangnya aku botol. Goreng lah ieu kayak. Gua cetak. Galak. Oh, ya curhat tuh. Galak lu.
Iya nya intinya. Bisa kerang. Saya untung lah semang lagi semua pangeran. Kira yuk. Kayak lauk kan naon kayak. Hei, lok aja. Jangan geus buru dah. Ketah hidupna. Hei, barisaan sia. Yo, sia aing sia. Amat sia bisnis Capek dah. aing belum sia. Yo. Iyalah sama Hei, Mana ya jeung pikopian mah kieu. sia bener sama hararejo kana duit bah. Langsung top chair sia. Itu karuan sih. mana ayam mandi. Coba Iya. ayam nalan. Oh, bisa Oh. sih. Kelo, Acirian pan. Hah? Acirian. Kayak orang hiji ganjeng lauk kayak Jeung lau. Ih, situ omongan hirupna yuk. Sih kunaon ilu. Jauh aing tadi. Jalan. Tadi nu nya eta. Oh, euy. pikiran loba geunaan. Eh, makuku. Mana teh? Si bati si bolot ilon nangan hayam mah. Heeh. Oh, sama katiung deh kieu. Aju saya baraja dina ieu. Teuing kasih Tadi teh berat tadi. tadi bara gocapin Aing mah ngargaan tadi ho, gocap. Tapi aing ku aing sia jelas mah bener ku aing dibayar kontan ku aing. Heeh, gitu. Nah, udah anjing ngopi Aing keur aing. mah ieu hiji-hiji nah aya baturna soalnya di imah aing. Ah, udah. Ngomong wae. Senang we pe ngobrolan jeung aing. Bu aing buru-buru aing Aing ngopi. kuat hang kopi ye. Aing sangdar jeung padang ye. Gitu guys ya lo gua empang bagus lauk. Ngomong wae cicing mana mah. Udah nya kecil mah. Nyaho sakana duit hejo mah. Kalau diberak. Ya budak bararego bener dibodohan ku urang. Hayam sakieu bagusna. Ieu angkai hayam. Aing untung besar aing dijual deui ka batur misalnya ya. Go budak. Tapi ieu aing mah bingung ieu. Antre apa naon ieu? Garareb lagi budak. Ulu batu dicekek ku antrepot. Asa mirip hayam aing ieu. Sukuna koneng. Garoroblog ieu sanya. Aku aing tau ngeulan ku aing ka kandang bari dasukeun ku aing. Bukan we bener ieu hayam menang budak menang nyangan hayam aing aya gitu baturna. Jadi hayam aing dua dijual untung aing. Eta tapina hayam anak mah ciciakan kitu ieu. Apa can diparaban lah padeung ku aing nya. Ieu hayam aing ka mana ieu? Dah ieu anak ngalah ieu ka indungna. Apa bener ieu indungna nya? Cigana ieu budak ieu paraling hayam aing ieu. Rugi aing kieu mah. Dan untung kalah buntung. Lain untung kalah buntung. Ram jadah.